tenteuing seluruh geus puguh keur jaman pemilu mah dipikir mirwah dicuriga milu ngampanyekeun partai politik ayeuna kamar kuring pisan menjadi sasaran lawan setengah maksa deui rek dikamanakeun hak asasi kuring awas maneh lurah. Nanang, cari nanang. Naon tah? Pieu, aya serat. Di lembur. Mana tuh nontonnya? Ya, Kamar lah. sok. Kahatur Nanang Mulyana di Bandung. Nanang, kumaha cager? Abah jeung embah ge alhamdulillah teu salesma acan. Kunaon bulan ieu mah rada telat? Iraha Nanang rek balik ka lembur. Perlu namahna Abah rek tamada ka hideuk. Eta mah rek dibeureum, rek dihideung. Da kudu kitu cek parentah desa. Kamar hareupna biasa paragi Nanang dipake ku guru invest. Tadi nama Abah jeung embah ge teu mikeun. Tapi da ari di pikiran deui itung-itung timbal balik hidup cicing di imah batur Abah kacicingan ku batur sugan we ari Abah jeung emak nyaah ka batur mah hidup ge dipikanya ku batur tapi Abah jeung emak ge terlepas tina kabijaksanaan hidup ari kira-kira tepan nuju mah leuwih hade mah balik heula ka lembur atuh satu lain ama pek uruskeun ka desa da geuning lurah ge ari nyang hareupan hidup langsung mah sok rada beda teu siga ka Abah sok rada wani sakieu we heula ulah henteu kudu merlukeun balik heula ngusono ka hidup Abah jeung emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam sabaraha ti dituna? Badal lohor, Bang. Kamar Nanang wayahna di tukang heula deket Padaringan. Buku-buku kabeh geus dipindahkeun. Ngan anu acan teh gambar-gambar anu narapel dina tembok. Ari ayeuna keur ka mana si guruna, Bah? Keur ka mana nya, Mak? Apan keur
ngajar sore, ke balik na oke memang maghrib. Di mana ngajar nama si guru teh? Di lembur cangkring, Nang. Perlu itu disusul ke abi. Disusul mah ku abi ka ditu. Sakeung teuing saya mah teh. Kayang mah tuh. Ari nu ngaranna saya mah mangarti. Ulah loba ceta ieu mah. Pan abah jeung emak ge terang. Eta teh kamar kadeudeuh abi geus meunang memeres, meunang bebenah. Kumaha mun aya babaturan abi ka dieu? Teh di mana sarena? Mahnya atau ditenang di gigireun padaringan. Beres eta abi rek tuluy indit nepungan lurah. Jeung lurahna deui. Ini asa ku adeuh. Abong keur nyekel ka kawasaan. Sameunana bisa ulah teh. Teu kudu disusul ayeuna Nang. Kege balik. Nya, Nang, angkur si ayeuna mah geura dahar heula, kabeneran aya pais lele ka beukinana. Sok geura teudeun heula kantongna ka kamar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Irahanya baliknya eta guru impres teh. Nyaho li laki teu mah disusulan tadi teh ka sakola. Mending ge mandi heula kitu nya. Sugan we geus mandi mah datang eta guru teh. Nang, geura ka masjid, Nang. Nang. Nang, geus maghrib geura ka masjid. Ari mah kunaon? Ieu karek beres mandi. Anu sugan teh sare. Geura ka masjid, Nang. Mohon mah. Balik itu si guru impres teh. Hayang apal kumaha manehna mun geus ngarepan boga kamar. Oke. Aya payung ya. Jigana masih guru impres gitu. Assalamualaikum. Mak. Aduh, Astagfirullah. Nang. Kang, ngapain? Yaudah. Nanang Noyana. Hapunten no tadi. Ah, sawios, Kang. Kang, Hapunten. Nang, geura dahar pembaturan yang guru. Oh, mohon mak. Sok atuh Kang, Nang. Wios eko abi wios.
Nang, arek kalurah teh. Moal ah mak, koream, Nah, lulus. terus ayeuna rek ka mananya? Ya moal ke mana? Geuning dangdan. Isin atuh mak, kuneng guru. Moal nya aya mahasiswa sudah si gembel.